Nama berarti pigeon. Pulungnya hanya. Nyah mah kainung mah bret. Kan kena jeruk. Kainung bapaknya mah. Kan Enggak, ka dia sia. Naon? beda banget, beda. Enggak. Hanya mah heuh kainung da beke nyaho. Naon atuh eta nyah masang ka jeruk. Kainung kudu namanya mah. Allahu Akbar angga. Pan urang tarek nyeun konten sia ulah nempas sia repes sia mah. Bebek nu dialog mah jeung si beungeut. Teuing sama nyaho modalnya. Sia mah repes ulah nempas. Kan bieu cenah nyahna kainung. Ya Allah, ya Robi. Kainung kana jeruk. Heuh nyah mah kainung. Soal pancabe sih, kameramen teh ka. Astagfirullahaladzim, ya kameramen dek aku cek ke cida-cida teuing. Aing ge nyaho nya mah kainung sia teh angga. Ngan sia maksudna ulah mangkat kalima pan dewek teh meureun geus beungeut keur rek nyeun rencana. Sia teh bisa teu? Bisa. Nah, roman sekali mang nyeun konten. Lah roman sia. Rek ngawaromal sia. Arek. Saka cida-cida teuing sama ka dewek teh. Rungal sia hirup pikir-pikir teh. Mas Oce. pre sih Rek sekolah. sekolah urang nyeun konten kos batur nepi ka barang. Ngeudapan bieu cek mah bret murag jeruk. Nyaah cenah nyah mah Paingan kainung. dengekeun heula paingan konten dewek teu rame-rame digagalkeun we ku sia. Pre sih sekolah. Ciwet ka we. Mana tadi